Siang ngiga naon? Itu papatong ini gede. Sugan aing ngiga sia teh. Kadeka jong-jongan teu. Aduh goong halus euy. Salirak kedah dicari. Lain goong sia teh anjing babaturan sia. Jaraga kedah dijaga. Aduh. Sing sadang kajibaraga. Aduh. Leur teu beunang euy. Disangka bene aing aduh. Ampun. Kumaha ya? Dinten ieu urang kudu operasi. Kumaha ieu geus kosong hakaneun ieu. Mangkaning anak uing nagih ieu teh cenah hayang HP. HP wae sia susah teu nyieun we sia teh. Geuning di Cipatat loba ngagarantung barodas. Tape goblok teh mah. Ieu mah HP. Ai tape mah di mana urang geus digawe kesangan tape. Ca teh mah cape. Ai cape masuk di sambal. Cabe teh mah. Cabe masuk di bose. Beca teh mah. Sia teh. Ai beca mah anak buah urang. Ish. Tong diomongkeun teh mah. Aduh. Kieu ieu. Kumaha? Numutkeun beja tinu meunang dipercaya poe ieu bakal aya kiriman deui sembako. Nyaeta kanu kena musibah teh ku tsunami. Oh, iya. Cenah mah ayeuna teh gawe bareng urang Mandura, Amarta, Astina aya sababaraha kareta anu bakal ditepikeun ka eta anu hak narimana. Heeh. Da urang ayeuna megat. Api-api mah urang nepikeun we kitu, urang tepikeun ku kaula da anjeun moal bisa nepi ka itu sabab sasakna rusak. Heeh. Kumaha lamun teu percayaeun? Paksa. Kumaha lamun ngalawan? Gelut. Kumaha lamun eleh? Kabur. Atuh moal nyatu meureun. Wayahna. Da urang mah usahana tinu kieu. Oh, da kumaha atuh naon deui urang usaha garepek? Heeh. Tapi ulah teh kalakuan kitu teh haram. Munafik sia mah geuning dibere rezekina mah dihakan. Ari lapar. Meni geuleuh ka sia aing. Ngebon teu nyawa henteu aya nu mere nya dihakan atuh. Heuh apan eta teh ladang ngabega. Ah teu nyaho da aing mah pamere. Da pamere pek ulah kahayang mah ulah ladang tinu kitu. Jelema ini sajauh-jauh dipegat ku urang teh doraka. Ulah kitu. Kudu kumaha atuh? Mending datangan ka unggal imah keur hararees cokot. Hartana. Apaan eta mah lain ngabegal. Doraka ngabegal mah.
eta mah nyokot tina bongo. Sok da doraka urang ngabegal mah. Doraka sia teteh sarua ngabangsat ngaranna. Ngabangsat beleguk teteh. Satina kaminda-minda teuing. Ngomong ke mana karep sia teh. Nah, make ka mana karep. Make jeung kudu mau anu keur hees lain kitu carana. Doraka teteh dulu. Doraka. Sarua jeung maneh ngabega ulah teteh. Kumaha atuh sangkan eta? Kieu ya carana. Pan loba warung. Heeh. Tak kusa urang nu boga warung teh bawa ngomong. Bawa ngobrol kan rada anggang. Tah keur kosong asup maneh bawaan. Eta mah lain naon? Lain mau eta mah nyokot kanu gerbongo. Sariwana goblok. Salah kabeh oge. Lalampahan teh salah teh kalakuan gitu teh. Kumaha atuh? Neangan nu hajat. Nu hajat rek ngapayang cokotan pamanyerna. Tong ditepikeun ka dalang mah. Tah geuning eta. Gampang usaha teh. Ayo, tapi kau nu baraleki. Gampang Junet. Iya. Kunaon bapak aing ngeluk? Asukan aing manggih suung. Nuhun agan. Nanaonan agan teh ontu kikieuan teh mah. Kieu jempe sia jempe. Aya kejadian naon bener nangka? Badranaya. Sorry wa. Lurah Semar kuda Australia. Kuda pawana heueuh. Di mana wae juragan tuh? Wah biasa nagihan wa. Jempe sia jempe. Aya kejadian naon atuh bapak bendera hitam putih di tenggelan buta lawan atuh lawan lain kerang kedut we hirup teh jangan diem saja kalau dipukulin sekali-kali atuh lawan bener nangka nah are ulu aduh edan sia nah kalakuan teh sia teh siksa jalan pakai Tuhan agar waras paham bura ngalunyak diantem siksa Sia teh ka bapa teh ngalunyak tiba heula aduh aya anuk bapak kawas ka anak tere we kawin je sia teh ngahina ka aing bapak kawas ka la ilaha illallah itu si goblok curi sia hukum karma jelema sia teh sia da cacing jelema naon budak nyalukan indungna kitu ma we lah naon si lain nyao ka dieu geura euy aya sora nu ngajelengeng sada sora raket boa-boa deuleu euy moal kitu timba ka dieu datang naon dengekeun di sia aya sora naon le
lemah tah kadenge teu heeh sada kopi tong bodor sih teu nyari jadi ketahuan pacaran lagi sama si ayah tegablek dodoloan nah yang syarikan goblok nyaah teuing ieu meureun bayi kurang giji teh nu kieu lain bangsa naon ka nu kieu bisa jadi euy bangsa Kalijati meureun lain bangsa atuh eta mah urang meureun lain ya teh makhluk naon karena dia nyebut ka aing nyebut makhluk naon cenah alhamdulillah Gusti gede hate abdi ayeuna ye sugan teh dewek we dawalan goreng patut geuning anu leuwih euy bade ka mana nya dek neangan salon naon hayang dikeriting ke naon rasana teh jabrig meureun eta kadenge ku hayang dikeriting hayang diboroman buuk alah karunya deuleu assalamualaikum waalaikumsalam alhamdulillah atuh penak sareng saagami leres salira agama Islam laras kulan ai kitu rada teu percaya nah manya Islam make iket aingnya mah agama Islam maneh teh kudu make jilbab pugu da awewe atuh make gamis atuh nya manya lalaki make gamis ya heuh gamis mah pakena ku awewe sok dipake nyeupah gamir atuh teh mah sia goblok nya gamir mah di mana urang dahar gede teuing gamir sia dahar teh gemul jurig nu kitu mah gemul heueuh tah mah atuh gemul mah di dinya karereun haniwung gemor goblok sia ai gemor mah di mana urang boga permen teh digemor si goblok digemol gemol mah para dijualan moal atuh teh mah nya tanyakeun tanyakeun ngaranna saha saha kakasih teh sing ngaran urang heeh wah pajang Raden Cecep Kuta Direja Detnawati Noglenca Kokonangan Surya Dilaga Belekok Samidin Republik Indonesia di Sabang nepi ka Merauke suhu maksimum 35 derajat Celcius gitu ceritanya aduh ngan tetangga uing ngalukana Cece Cece Basoka alah bener agama Islam maneh ya heueuh sing aya salat sok di mana maneh lamun maneh bener agama Islam maneh salat sok di mana
di gereja tapi bener masjid belegung nya aing ge nyaho di masjid ya manehna nyebut heueuh geuning maneh berarti manehna lain manehna teh meureunnan katulah agama lain katulah Katolik meureun teh maneh agama naon Islam cing lamun bener sileing agama Islam diuji ku dewek sok rukun Islam aya 5 jemilaan lho saya ditanya ge rukun Islam teh aya 5 hiji syahadat 2 salat 3 zakat 4 puasa 5 munggah haji mun kawasa di jalanan akur jeung manehnya genep dek mah lain Islam atuh ieu agama sesat boa-boa maneh anu ngaku nabi paling akhir Ahmad Sadet ya Ahmad Pegek Malaysia agama anu ngaku pang akhirna maka jeung rukun Islam aya genep naon hiji-hiji nasya syahadat salat zakat puasa 5 munggah haji mun kawasa di jalana aya kagenep balik deui ti teh ka dieu narek ngajedog di ditu imah teu boga baraya teu boga balik deui nya alah tong nyiksa maneh teh gawe teu boga di Arab mending balik deui ka dieu di lemur urang balik deh ka imah di dieu pan syaur nabi ge kitu rumahku adalah surgaku tapi nah itu tercatatnya tapi dah bener teh ai itu agama naon sarua Islam ai rukun Islam 7 ai nah jadi laliur kieu ai tapi balalender nah make 7 sia teh balikna make kapal narek lempang titu paeh atuh meureun ti lalap di laut oge tapi aduh Gusti pek maneh dek ngomong naon balik di Arab teh da kudu numpak kapal da lempang mah meureun urang teh moal nepi-nepi sok syaralah tapi bener euy waduh bener tauhid ya jelema ya tauhid cenah bisa jadi ya jelema teh geus nganjang ka paketo aing mah lain geus paketo deui geus nganjang ka lioban paingan bana radial aduh lamun kitu tiasa panginten 8 naon rukun Islam teh tong ngaluwihan dengan 177 na ada geuning da 5 geuning asli nama tapi di leuwihan kumaha jadi bener oge teh jadi bener oge tah ieu jelema lumpuh Yuni nya ge ieu nya anu luak leok pamadeganana geuning henteu istiqomah aduh bener euy nya ai ka-8 sing sileing naon dahar pek sabab lamun urang teu dahar da paeh atuh sok dek bisa numpak kapal kumaha urang lamun teu dahar lang layoseun meureun urang teh ngajak papang
salapan naon minum nah lamun geus dahar teh kudu melag nanti koro tapi eta aduh ampun aduh 10 naon sare sok narik nyaring wae urang teh sabab aya beurang aya puting ban tap jaku kitu nama teh ku balalan nara tapi salah itu ayo mana rek namahan deui 11 naon nyaring manya sare wae tuh dah bener pisan aduh agama naon ya jelema ya duh ya kaharti tauhidna euy duh kaja kereta karti 12 naon jeung ngising nah hadek dahar wae ngeun goblok ya aduh naon sia teh dek nyokot harta kekayaan ya lain aing teu ngeunah naon pamadegan aing sia dileuwihan ku sia dulur aing tadi bebeja ka aing cenah rukun Islam aya genep ceuk sia sia teh ngaruksak akidah cing salamet silaing ku ayana agama ayeuna silaing dek neunggelan dewek eta teh hartina silaing teh dikusrukeun aing mah teu suka rukun Islam aya genep aya nu sabenerna sabaraha kahayang sia atuh kolot aing geus ngabejaan ulah dileuwihan ulah dikurangan tetep rukun Islam teh aya 13 sia nu podaraneun aing mah bina-bina teuing sia teh 5 goblok teu bisa tuh berarti sia nu lain mah sia nu kudu dipodaran sia meureunnya nu ngaku nabi akhir teh sodet teh maneh lin sodet bener sia heeh what usik sia hayo kapengkek sora sia sok hayo kayak gitu gerakan timbangan teh hebat euy nepi kangen syakilat ngabubutkeun aing kitu woi sok sia tak alah anjir woi luar biasa teka ciri eta gerakan euy tah euy tah ya anjir geus kitu urang ditu ilmuna eta meureun anu disebut gerakan bangkong sapindrong teh lineuk tapi lingas nu alus pisan mah gerakan ajul gedang atuh eta mah kedasaran pun bojo eta mah cing minta gerakan nu aneh naon hayang nu aneh mah gerakan gunung rugrug kumaha teh gerakan gunung rugrug teh tina dipan teh ngagulutuk ka handap teu lesot-lesot kugurentelan we atawa gerakan tumpurudes geus gogoleran teh paehan kamana we karep sia we hebat gitu eta gerakan tuh ya wala tak
tuh hai abdi tuh wah ini atuh aduh ngena euy deng deungeul aing baru kana aing teu ngejat ka dieu tapi kamu dah gitu cerita aduh wait tahan tuh up aduh goblok teh bibir aing dibodol jeung butik kotok dia jeung alah what up ya kutu wait tuh wait ya up anjir what ya aduh what up aduh nah sia teh jangan bibir aing we atuh lain ditaki sia teh what ya anjing masyarakat sapi ya up tak ya up well ya tak ya iya aduh alah alah aduh alah aduh aing macam ni kedua bibir ke skandal teuing nyeri anjing ala aduh anjing tuh kejadian spektakuler mah naon nanti kadeuleu juragan Gatot Kaca jeung eta satria nepi ka waduh tanaga jerona luar biasa muning rarakitan kuda papasangan kakaraeun juragan Gatot Kaca oge Bang Holil naon mangih musuh sok itu beratna aneh henteu lamun neungeut ti kajauhan dadeuk mah aneh atuh ajianana teh deuleu kilat bajra saha teh tuh itu satria ai Gatot Kaca Pancabraja eta mah teungeulanana atuh teu ditu teh kilat bajra Gatot Kaca ngalalap kana tangkal kai gunana teh berbot runtuh ku ajianana lain anu ngara gaji ulah ditu oh terus para prajurit anu mawa itu nu mawa kareta mararong we kabeh cinggeleuneng eta satria jeung Gatot Kaca teh cenah guru nama eta tah Gatot Kaca cenah guru na teh eta tanu panjang irungna tu istri satria cenah nu diikat guru na teh tadi dia urang naikeun bandera urang kumaha silaing jeung dewek urang diadu urang gelut supaya jelema teh ka dewek ngararajen supaya jelema teh sadarieun jeung dararepa supaya serab nempo aing ge teungeuh ti kajauhan teh silaing teh ngajoprak api-api ceuk dewek teh Pancabraja dak curalit silaing kekerepengan keun bae di jeblok oge abeh jiga keun bae da loba sabun silaing ka dewek kitu
dewek kilat bajra silaing Pancabraja jemrod ka dewek kusak kekerepengan cing jiga ayeuna Allah pira ku pan isuk balik jadi sok heuda meureun pasal teh kudu aya pasal kudu aya sabab nama silaing kadupak ngamek atau majeg kadupak atuh sok ayeuna siap nah acan ngambek geus mimiti la ilaha illallah otak nepi ka kitu sia komo lamun dititah dagang ban dibikeunana we ka batur nya mah kadupak sia ngamek aing molot sok ngamek dek nyebut naon ka aing naon sia dudupak sia pegek nah euy nepi kana hate teh euy lain ni wara deui teh nyaan euy ah aya kana wujud mah notorogan sia teh ngadon ngadupak eta teh jalan teh lega kajabat sia teh nyeun pasal ka aing naon maksudna ngadupak ka aing lain ngadupak goblok meureun kadupak nah nepi ka teu ngahampura ka aing hampura we peuh sia kitu oh aya hampura mah teu nya teu naon bah teu cios deui wae otakna si eta kabina-binanya euy hese dipake ngalah duit ampun Ese dibawa jadi barat. tong ngahampura atuh moal prak mun belegu oh teu ngahampura henteu nyaan sia ngajak gelut teh ka aing paduli sabapa aing mah deuleu eta nu bejakeun sabapa nama ada moal neungeuna nyaan ka aing sia teh nyaan teh boga ajian naon sia teh ngajak kitu teh ka aing ya nyat sampah sia kana ilmu aing teh deuleu boga ajian kilat braja kilat braja cetek Pancabraja kilat bajra deuleu nya sia teh rasakeun sia kunajar kilat bajra ya Allah tangke sileung cing leuwih ti aing wah memang karasa ku kaula eta ajian tapi rasakeun kilat bajra waduh sok sia marukana kilat bajra hiji-hiji goblok atuh bere kasempatan aing kilat bajra hutang pati dibayar pati kilat bajra hutang wirang dibayar wirang ai deui teh Pancabraja nya Pancabraja ayeuna bagian kuring ngagoler la ilaha illallah ngagoler enak kuring da wala ngagoler aduh kekerepengan da wala Sing tiga. dong nyeun pikamekeun aing goblok kekerepengan euy oh kikituan aduh lamat pisan otakna nyaan anjeun oge geuning kilat bajra deuleukeun aing ka bejiga tuh walah Pancabraja woi Pancabraja walah Pancabraja sia beda-beda teuing sia teh goblok ngerakeun cenah taku ka aing teh geus dah ampun alah dan jeblok atuh aing teh sudi najis teuing